Ya keren aing ari kieu mah. Karena si bebek Mei gitu nya. Ulah. Ih. Oh, iya aing ka mana ya? Aduh, balik bae heula nya. Hai. Di ka mana gagah pitu he? Ngalayat teh. Tekan dulu gitu aing sakieu keren dulu. Nek ngalayat. Kondangan lah. Ari dia kerdinya kenaon? Dia buru-buru amat di ka mana gitu. Ya Allah, dia kena kondangan lah, kondangan. Ih, kan lu aing keren kieu dulu. Geus hayu nek ngojek mah hayu. Mumpung rehe ieu ya jobna. Aduh. Hayu. Hayu. Geus, hayu ya aing ngojek ya. Geraun ya, ih. Keheula ieu. Sigana motor bensin anihan. Ya, ngojek-ngojek amat terus bensinan. Hayu. Ih, geus aing heula ya. Boloon ya. Ayo. Beuh, aing geus seubeuh ngan blok nongan kebon. La ilaha illallah. Ieu cengke aing nak rubuh. Sahay jelema nya. Aing gila ko yang jelema eta. Kabina-bina amat ieu. Don ya. Ya Kang, kunaon dia tepung gua mabok ieu. Gadel gitu yuk. Ieu cengke. Sakieu aing keur buru-buruna, malah hantem hadangan jalan. Olongo dia, pugu ieu rubuh cengke aing. Aing. Ngomong-ngomong dia keren amat. Dia ke mana aing mah? Nganjang lah aing makan bebek aing. Nganjang, dong buka bikang bae. Gila jomblo malah. Karen ge Kang ulang urusan cengke bae atuh. Sekali-kali nganjang jeung urang yo. Ngalah, enggak. Dong buka bikang bae. Orang mana dia bikang nak? Aing nyaho aing. Gelis henteu. Pokona mah kieu ya bodina yo. Dah. Pokona mau ditanya gelis. Sorangan mun ngadeuleum mah moal teu letak barang. Atuh gelis lah. Sakieu urang kasepna moal disebut ganteng dulu. Hanggas ge. Aing kena kabuka aing ngeuleun yo. Lamun aing beunang Gusti Akang aing teu jadi kena bebek Mei. Alah dia. Aing berlok. Dah koe benang di sok dah koe. Ih, dal gagah-gagah. Bebek, mana bebek? Bebek apaan sih? Waduh. Aing teh make jimat nang pemeras abah teh. Nek kemana Beb? Mau ke warung, emang kenapa? Oh, tadi nama Beb mau diajak kondangan. Enggak, lagi sibuk. Ih, Beb, sekarang kamu judes banget sih. Nggak kayak biasanya. Biasanya juga kayak gini. Kebetulan juga kita ketemu di sini. Meme mau ngomong kalau kita udahan aja ya. Maksudnya gimana? Udahan gimana nih maksudnya? Ya gak apa-apa, udahan aja. Ya udah kalau mau begitu mah. Ya udah, Mei pergi dulu. Bye. Ya udah. Karesel di imah bae, serangan bae, indung eueuh bapak eueuh. Nak bae pacar. Neng mau kemana Neng? Pulang. Oh, emang habis dari mana? Habis dari warung.
Oh, dari warung. Kok sendalnya dibawa-bawa? Iya nih, habis berantem sama temen. Badannya kecil, terus pakai dasi. Kamu lihat nggak sih? Betul. Mungkin dia ke sana deh kalau nggak salah. Tadi soalnya saya habis ketemu. Emang kamu tahu namanya siapa? Hah? Namanya Burhan kan? Iya, tadi aku habis putus sama dia. Oh, jadi selama ini itu pacar kamu ya, Burhan ya? Ya udah, aku mau pulang dulu. Bye bye. Jangan pulang. Apa? Pengen kenalan. Nama saya Mimi. Nama saya Akang. Kamu mau kemana? Mau pulang lah. Bye bye. Kamari dia paling di tangguan di gardu. Dia kemana baik? Aing eueuh jeung emang duru lain, aing bapak kolot aing. Aya acara barang nama, aya ulang tahun. Ulang tahun kumaha kitu? Barangna mencen pernah. Aing ge carua can pernah. Tapi aing ngadeuleuh mata di dina duru lain. Panya bolu ditableskeun kana lilin. Terus ditiup eta. Ajo potong kuenya sekarang juga. Oh gitu, aing kakarep nyaho. Terus arahan aya kana geus beak. Waing lobaan eta masih zaman si Erul. Da mau bejing. Da mah waka geng saya aing bekarak. Babadan ngade. Yang kene tarahan. Nyari ge. Di mana? Mana tuh? Di mana tuh? Oh, kayaknya aja besoknya. Oh. Mun aing malah lapar amat kieu. Jam dulu yuk, bisa yuk. Yuk. Dia bisa gitu ngalana. Ngalag ge bobarieun. Ah, dia ngagag belah, bareng lah. Sayo yuk. Aing bunuh diri bikinnya. Ih, aing mau bunuh diri aing. Ini aing terus aing kudu kumaha ya nya? Woi, kenaon dia? Naon dia? Ih, ki aing keur sedih nah ini sendikeun dia malah ngomong kenaon di dinya. Woi, ulah loba bacot dia. Ka dia gelut jeung aing ya. Heh, dia nantang naik. Geus hayu. Ayo. Eta budak kunaon teh nya? Sigana mau gergelut eta. Gitu poe nya. Waduh. Kemana Dan? Saya bareng-bareng. Waduh,
sirikeun. Ka dieu turun. Dia ke dia. Iya, nya. Nah, dia turun cobaan. Dan. Waduh. Hai. Dan. Kemana kita saya? Turun. Waduh. Dia mah eta mah bogaan goib. Makhluk naon atuh nya? Waduh. Geus hayu urang keur kiai.